Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Baku ongkoh butuh duit yang aya jelema teh. Kita gawe dengan karese. Kita batur ulah pan. Di teleponan teu nyambung. yang gawe tapi ese enggak kudu ngarang gede gede kudu mere anu kaula sakit kamana apa gaweana teh deui Mang bejaan atuh barudak ngorek tanu nu kuring teh Mang itu barudak atuh ngorek tanu kula ya Pak Haji mangga gawe teh kabudan ngorek oh pas teh digaji ini kan tanu kuring garuk satu tuh mana tanggung jawabnya tuh baru udah ngorek barudak mana kamu tadi tidak nyaram baru udah itu tapi dasar umat ya tolongan kuring tolongan tolong bola ya tuh bisa lembang tuh bisa udang tolong tolongan aduh Anji itu baru udah tuh diantap wae ngori kebon kuring oge tadi geus digenggeureuhkeun pan mana nih udah ngacak kebon kuring tuh kapan labu kieu hiji matak ge barudak wadah teu naon ulah sok galak lain galak pan meureunnan aki-aki keneh tuh kudu ngomekeun kebon babacak kitu ngaranna ge budak engke ku aki diomean deui daripada ayeuna cilaka ulah rumasa urang boga ulah rumasa urang gaya ulah rumasa urang gagah ulah rumasa urang beunghar komo barudak ieu anu bakal jadi calon penerus urang malah ku Kang Haji teh di papatahan sing lemes ulah jeung amarah. Oh benar. Ini cilaka kulam basorangan ya. Tah. Benar. Karena kuring bakal imah tuh nyeri ya imah. Wah. Oh benar ya. Sokornya. Aduh benar. Ulah sakali-kali deui rasa maneh. Ya. Itu benar obatnya. Alhamdulillah. Pan urang teh kudu siri dukung, siri rojong. Nu beunghar jeung nu teu boga, nu boga jeung nu beunghar. Ngaku pas kitu rasa maneh. Kuring salah tadinya. Oh, rasa umaing teh ning salah.
hese ning labuh oge teu bisa hudang karasa. Butuh kene ku baturnya. Nyeri nih labutnya. Oh nyeri nih labut karasa benar. Komo barudak merenya keur ngorek digeunggeurekeun nyareurkeun teh na marona. Oh bejakeun ka barudak hampura kitu nya. Ya, siap. Kan untung obat tukang kaos mun eta jadi karaos.